Bahasa Sunda pikeun kelas 3. Bahasa Sunda untuk kelas 3. Kita melanjutkan materi yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, murid-muridku, seperti biasa, tata cara belajar bahasa Sunda seperti kemarin ya. Tapi kamari tata carana diajar bahasa Sunda hiji nyaita buku ya. Pertama itu buku ya, kahiji buku dibagi dua, yaitu buku paket. Anu kadua eta buku LKS. Nah, bagian anu kadua tina tata cara nyaeta kamus bahasa Sunda. Eta wajib kedah gaduh, itu harus punya. Ayeuna buka LKS halaman 5. Kamari urang geus diajar masalah pupuh, ayeuna urang diajar dina halaman 5 anu judulna kebon di buruan imah. Nah, eta dibaca anu judulna kebon di buruan imah. Eta nyaritakeun Adi jeung Aka miara lingkungan di sakuriling imah atau di sekeliling rumah. Ya, itu ceritanya seperti itu. Adi nama miara pepelakan ke kembang. Dirinya bisa dibaca di LKS, aya kembang naon wae. Ari Aka nama anu namina Roni, anjeunna mah ngarawat buah-buahan nu aya di kikireun imahna atawa di tukangan imahna. Nah, pepelakan eta teh disebor unggal isuk jeung sore. Jadi sehari dua kali disiramnya. Sebor teh artinya disiram ya. Jadi 2 kali. Nah, selain disebor, dipasihan gemuk sangkan subur ya. Pepelakan teh dipasihan gemuk supaya subur ya, gemuk. Kalau gemuk teh pupuk artinya. Nah, terus gitu hawa di sakuring imahna teh karasa seger lamun aya kebon di buruan imah. Nah, eta manfaatna gede pisan pikeun kahirupan urang sadayana. Ras kerjakeun latihan dina halaman 6. Lanjut ke LKS halaman 8. Nah, ini orang diajar ngaregepkeun jeung nyaritakeun bacaan anu judulna ngeunaan mika nyaah tutuwuhan. Nah, ya judulnya mika nyaah tutuwuhan. Nah, terus eta didinya aya pupuh di halaman 8 baris ditembangkeun ku hidep. Ditembangkeun teh dilagamkeun, dinyanyiin. Ya, di halaman 8 di LKS. Pamitos diajar, langsung kerjakeun latihan jeung pancen mandiri halaman 8 jeung 9 ya, pancen mandiri latihan halaman 8 sama 9. Sekap di Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.